kuring rama langsung kitu-kituna eueuh papanjangna kuring teh nyaho nampangna kuring diaranan rama. Kuring mau protes pedangan kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring mau protes pedah sabab cik kuring ngeran halus mulaya manfaatna tibang lamun mah iwal jeung paling pangkir kebenaran. Kuring oge mau protes pedah bagus nyarebut gelo ka kuring cek kuring teh waras kuring jejeg kuring teh atur wae sok ngarebut otak miring utawa kurang sandan ka kuring teh padahal kuring mah ajeg gemiring teh si padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring anu gelo mah tuh sok malingan duit negara anu gelo mah tuh anu resep ngegasap harta hak rakyat anu gelo mah tuh pamimpin anu torek tara ngadenge rakyatna keur bisa dahar anu gelo mah tuh pamimpin nu ngahajameunkeun kayaan rakyatna keur kasusahan jeung kakurangan. Nugelo mah tuh pamimpin teu bisa mimpin. Nugelo mah tuh pamimpin nu laguna lain turutaneun. Gampang jadi pamimpin mah. Gede tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Teu sagawayah jadi pamimpin mah. Teu bisa kabeh jadi pamimpin. Mata kuring mah sok seuri. Mata kuring mah sok seuri ningali anu ngantri Pak padahal jadi pamimpin. Mata kuring mah sok kabarakatan lamun mun aya nu teterejelan yang jadi pamimpin tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh jadi pamimpin mas siksa dah hari hirup geus bener boga ancengan uangnya kabeh jadi pamimpin namun batu jadi pamimpin atuh kurang jadi pamimpin apa sholat ge aya imam anu jadi makmumna jadi rakyat ge namun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin nu kacrut sabab jadi pamimpin lain gawe hade kuring mah teu hayang jadi pamimpin mending kieu hidup bebas nu ngatur nu nyarek cegah kuring bebas di tekongger ku aturan itu ieu mantap lamun mantap lamun hayang hirup tumanina lepas dina sagala kasusah ayo hirup ciga kuring